Pasoson tenah hayu urang ngadamel pisang goreng gula merah. Cocok pisan dianggo rencang minum kopi. Tos lami ieu teh abi teh meser cau kanggo pisangeun. Luhur we ku abi teh disimpen na kulkas. Ku hilapna ieu mah dalangki ku teu emut ieu mah. Wuhan di bulan panginten ieu teh ku keresek janten teu katingali ku abi teh. Mudah-mudahan mah ieu teh sae keneh tiasa keneh dituang. Rencanana ieu teh ku abi teh bade didamel pisang goreng gula merah. Kalaresan ieu teh di bumi teh gaduh keneh gula beureum sajenis. Bade ditamihan we ieu teh ku lengket tu saalit ieu teh gaduh lengket ti imah pamasihan. Hoyong singgyung ieu teh ku abi teh ditamihan deui gula bodas. Ditamihan we wijen sangrai ieu teh ku abi teh supados langkung enak. Tu kalaresan geuning cauna oge ieu teh sae keneh alhamdulillah tiasa keneh dimanfaatkeun. Mung pedah tos rada bieu we saalit ieu teh rada hipu geuningan. Da panginten buhan tos asak pisan. Tapi keunenya da ieu teh enak sur abi mah. Siksikan we ieu teh ku abi teh sing aralit ngarah walatra sadayana kabagean ngaraosan. Kanggo lisahna ieu teh ngahaja ku abi teh sing seueur supados lalu ginah ieu teh ngarojaina. Encelo sok ngarojai di dinya sing baretak. Kami tos warareg ngarojaina hayu ayeuna mah urang haranya. Sok ka dieu geuran naraek. Ngagoreng anu kahiji mah hayu ayeuna mah urang pasikeun heula ka emak ieu teh ngaraosan we geuning sapiringeun mah. Lumayan ieu teh kanggo rencang abah ngopi sareng emak pasosonten. Anu sapiring deui ieu teh bade dipasikeun ka ibu tah anu dina baskom ieu teh kanggo abi. Seep ieu teh sabaskom teh kuduaan sareng Naura da enak geuningan besti. Alhamdulillah nikmat nuang pisang teh ieu mah besti. Harayu besti kabarita teu hayu urang tuang sareng. Pasosonten sabari nyantai ieu teh nuang pisang haneut suruput cik kopi. Alhamdulillah nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan ieu mah.